Galau teh kepikiran si Aobi sok luas leos wae ka mana wae tepuguh ieu teh bawa ka teh Linda nu janda teh nya. Teteh tong iya tong lieur teteh da barina ge ngaronda mah jadwal lalaki teteh. Lamun misalnya si Aobi munggeun ngaronda tinggal mere ieu we atuh artosna kopi kanggo sareng rokok kanggo nu lain diwakilkeun da bisa ngaronda mah. Teu kudu si Aobi wae. Teh Linda janda. Sigana ka itu Aobi teh ka janda. Teh. Lamun misalnya si Aobi mau ngaronda tinggal masih rokok jarum jeung kopi we atuh teteh mah teu kudu lieur-lieur teh. Barina ge teteh mah awewe teu kudu jadwal ngaronda. Iya mah masalahna si Aobi teh sigana teh ieu ka janda ka teh Linda cek abi oge. Si teteh ku keukeuh teteh cek abi oge teteh mah teu kudu mikiran ngaronda. Ah mau udah masuk luas leos wae teh. Abi nanya ka itu ngajawab ka mana kok kakah lieur Lain si Aobi teh tadi teh dang kasep sarareungit bobo ka teh Linda. Nah, cek abi tuh karek nyamungnya kan tadi ge eta nu dibahas teh ka teh Linda bawa cek abi gitu bawa mahugi naon martabak bawa ayeuna mah. Si teteh ku ngaronda deui lain abi mah nu ngobrolkeun si Aobi curiga dang sarareungit. Teuing udah abi mah sarek nenangkeun heula kalau kah lieur yang udah mah. Renang ka mana tuh teh? Teuh nya beuki ka janghul. Heula ka dieu heula. Naon? Pasti mana? Di Pamarda. Teh Ajeng tadi nanyakeun. Di Pamarda ti Ci Erang. Astagfirullahaladzim, geus karanda herang deui wae ah. Tong sok diomong. Naon itu eureun-eureun eta? Di Pamarda ti Ciherang aya perlu. Abi oge ngarti anu ngaranjana mah pasti harerang atuh da manehna supaya kapinjot deui lalaki atuh. Beuki ngaco ti Pamarda ti Ciherang. Gusti nu agung kunaon teh gunungan. Teteh, si Aobi teh geus pulang. Apek teh geuningan bieu teh. Geus tenangan janda nu herang teteh. Alah ngau gesok salah denge kalau katara percaya ini mah abi mah teuing rek percaya ka Obi teuing percaya ka udah ngau gesok salah. Paingan luas lewatnya dengan janda nu herang paingan. Ih, teteh mending tutur gitu. Amak kate itu. Naon? Di mana kamu teh sebenarnya? Di Ciherang ti Pamarda. Pamarda kamu teh tong sok loba ngawadul cek abi teh ka abi oge. Tong sok loba ngawadul kamu teh. Ngawadul kumaha? Kamu teh neangan janda nu herang? Cek saha eta? Cek saha luas teh unga-unga kamu bebeja ka pamajikan teh. Bace kamu geus kudu neangan piduiteun nya Pamarda teh ngagerowan arek nganyieun kontrakan ka dieu ka Ciherang ka bumi bapak. Nya ka itu ya teh. Bering itu. Alah kamu terek saha deui teh anu dipincut teh janda herang saha deui? Kamu Kamari capek. Linda, Vera. Pan geus mah geus dibereskeun. Ayo wae. Teh Linda teh naon janda nu herang. Geus puguh ti Pamarda. Kadenge disa sok. Wae urang riungkeun sok. Riungkeun kamu mah ieu. Kamu sok dari waduh ke pamajikan teh. Sok dijieun Lieur lagi geus capek, euy siapkeun kopi urang teh pulang ti soreang, ti Ciherang, ti Pamarda capek. Madenge di Mang Udang jigana mah sarua. Baliung jeung nu burung ngahiji wae ngaron malik amek gitu tuh anu geus kapincut janda herang mah kitu rungsing ka pamajikan teh.